kudu ngarti inungna. Lamun sora budak robah gancang ka hareup ling ngajadog wae. Sakieu leungit aja. Tah sakitu sia teh. Cuma teu oh duitan kan renang. Sesebur atuh. Damas. Rek kitu wae sia teh. Cing sok mah. Leungit. Cing menta piano nu sedih. Anjir. Rasakan nyeri. Ku indung kandung. Nu hare-hare. Kalau kata cengiran gancang ka dia atuh. Atuh abi anu repot. Langit sok. Anjir. Rasakan nyeri. Tong nurutan dewek, Mamun. Sok. Langit. Rasakan nyeri. Ku cucungik si Damas. Sok. Nah, mana yang kikian? Wah, mana kasih Damas? Damas, tongyan pucuk tikirang seta tuh. Sing. Langit, rasakan nyeri, ku cucungik si Damas. Anjir. Mang, mana berhasil ngadidik budak? Ngan sia nepi ka hidayah hirup. Sok adia. Bi punten pangjurungkeun eta Bapak Hajat sok adia. Ya budak geus beak ti karep deuk ngajadog wae sia teh sok buru kade. Sok tuturkeun Om. Sok mik kade. Tuturkeun ateu nya. Sok. Araratos sia mah. Aya. Sok turutan. Ayah sok. Ayah. Ai ka si itu teh ayah bapak. Bapak. Nah ai maneh. Nah ai bapak. Ta eta ngadidik budak sukses nya. Pan aing mah panggih ge hare-hare budak aing mah. Da cenah bapana teh si Otong. Padahal anu kitu teh urang harita teh. Pamajikan urang nu kitu na teh. Dibawa ku si Otong. Nah teu wawuh aing. Bapak teh kitu wae. Bapak teh kitu wae. Lain nyengir sia teh gancang ka dieu lamun terenyuh mah. Mane boga peri kemanusiaan teh Mang. Sok mah pitu Pak. Ya nu duaan naon ieu maksudna. Kade. Rasakan nyeri. Duh, ai. Rasakan nyeri. Ku bapak kandung. Nu hare-hare. Mang mana tersentuh hate cing sia teh atuh gancang ka dieu sia teh ka hareup atuh na mana teh sadar ngarumah tangga teh ladang calung batur nyaralung batur dahar keur bobogohan sok sawer sia teh leuwih congar cengir wae sok banyak peupeurieun ka aing atuh sok tadi 30% nya sok tuh tinggal bener Aidi bakalan ke sekolah sabaraha? 5.000. Sia teh gede teuing atuh. Aing. Cing aya 45. Tah iya 20, 30. Tah ya. Nah nya. Salah meureun ka maneh 5.000.
Gede teuing atuh tah. Bong bong bong. Nah, Bong bong. si anak saya ngalawan wae tuh. Duh, aing. Piapekeun ka omnya. Budak mah bisa nu ngabegal. Nya. Ah, bae we. Aing. Ieu budak lainna poe naon paingan na malang wae inungna rek kitu wae. Ya 50 nya. Sok maneh di dia ya. Di dia maneh. Maneh bapana. Ulah jadi bapak terkutuk seteh. Leungit. Rasakan nyeri. Rasakan nyeri. Ku inung kanung. Ku indung kandung. Nu ngajadok wae. Ore. Anjir. Asia jolore borok dibere pomoan. Oh tapi bener naik aing percaya kena ka inung kanung teh mawa siapa tuh dompet acan tuh ieu mah pan makantong. Oh. Jang kalau keperhitungan. Maneh teh carina beudeng 8 bulan betong ditagih lah. Man. Bisi doraka wing ka bawa dorakanya. So. Leungit. Leungit. Rasakan nyeri. Rasakan nyeri. Uwa icun. Ku uwa icun. Mana wah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Panci keneh aya nu hari-hari Nu hare-hare. sok lamun eta uwa berbakti lain mantau ka ditu gancang ka dieu. Kembali si mama kembali eta lain uwa berbakti. Oke. Siapa? Poho dulur poho baraya. Poho lain kitu. Poho kadulur poho baraya. Sok joget heula. Asik. Preman joget ya. Nu tadi saya teh jong pindah. Sok entar duit nama. Jelemana tidak turu deui lieur. Nalirengana nyawa ragaku kuring disiksa dina gelas sinuman. Kagambar diri anjeun nu demi hemat. Aku hidup. Bener. Ya saingan si Raden. Jeung gayana tuh. Awas. Asik. Hop. Aisyah. Aduh, lain kunaon sia teh maneh nu kunaon mah. Akan geus kopi bete mah. Leungit sakitu mahmud sia teh maneh. Nyalakeun ka dilan sia. Nu tadi we pan, nadana nu tadi, Pak. Heeh. Dah, so. Leungit hayang kitu nya maneh mah nya. Sok ka dieu nu 50 ka dieu keun sia teh marukankeun. Ai nya. Cuma di papatan teu cerek budak teh. Cing. Lamun ieu teu balik keneh ta duit ka omnya. Sia. Sing. Sakumaha bitu, Pak? Ka dek ka mana maneh? Cicing. Siap. Leungit. Siap. Cicing sing. Pak tung ting bang dung dung bang dung dung bang. Asik. Kayak ribus.
ajang atak sorangan sia teh. Hah? Karena pikir matak balubur. Siapa ngarang kaya asa sorangan? Wis dibere nada tadi kudilan. Sakumaha tadi teh Pak? Dah. Sakumaha teh? So. Leungit. Tong paberen nu tinggi Pak, nu tadi teh Pak. Sa. Leungit. Leungit. Kudu ngagugu ka kolotah tingalikeun ieu ge ngagugu ka bapa maneh. Alhamdulillah pana ieu hutang mah loba. Mun budak riap garering kabeh. Sugan atuh kumaneh ge katuturkeun sok. Leungit sakitu. Leungit. Geula.